aki-aki tikus ruk. Tiga brus, ada susukan. Wah, sia, eta teh dorok ti aing tati pamajikan sia. Aing mah puguh bingung mikiran aki-aki nu tikus rukna une. Waduh teuing. Nasa marutna aing dek sedih. Nasa marutna aing dek dinu mikiran aki-aki nu tiga brus kanu susukan. Heeh. Tapi aki-aki nu tikus rukna teh abah sia une. Terima aku. Men. Hati-hati si Uje. Aing. Ampun, aing mah. Waalaikumsalam. Tis, geningan nyinot. Tos di mana, Nyai? Hah, ari Nyai bade ka mana? Tos di mana, Nyai? Nah, aja we ka dieu, Ce. Ari Kang Uje aya, Ce? Can balik, biasa we dinas dagang peuyeum. Aya naon kitu, Nyai? Ieu, Ce. Tadi kuring tos di kota. Kau kanggih Kang Uje. Kerumpang duaan, jalan-jalan jeung awewe. Jalan-jalan jeung awewe? Nyaan, Nyai? Biraku kuring bohong. Sumpah nage daek turun harga LPG. Nyaan aja. Padahal mah ngawakilan aja. Baredog ku batu tong asa-asa. Ini ada kehalangan ku tukang cendol. Biraku tuh pugu-pugu kuring kudu maledog tukang cendol. Lain tukang cendol, si Uje. Iya aja. Awewe na teh make baju hejo. Lempang na oge mani kita tangkep. Aduh. Eta mah dia angkat atuh Nyai. Ya, eta mah kita tangkep. Dasar lalaki tah aduh. Hati sia. Pugu aja teh keur keuheuh Nyai. Tadi penting teh manggil popet awewe dina tangguhan peuyeum. Nyalap dina tangguhan peuyeum. Ari Nyai atuh kunaon puteran wae. Cing, ieu lain potret awewe nu jalan-jalannya si Uje teh. Ieu mah potret ucing atuh aja. Ieu mah salah. Iya merenan. Iya lain Nyai. Tah iya aja bener. Sia terus tunyung si Uje. Hati sia tempokeun lain darah Garut mun aing teh bisa ngalabrak lalaki nu mana. Iya aja. Ari cukurin mah tong make di pikiran teuing. Nah, dawe lagi kitu geuning geulis nyaho Nyai. Mantap juri Uje bokeun oge. Ece, ibalen pada diharapkan Ece nya nyage gelis dibandingkan yang Ece mah jauh gelis itu stigma dulu hati-hati si Uje dipus ku aing ulah Ce ulah diantep atuh kuring bade permisi nya Ce nya ieu potret permis atuh Nyai permisi panginten permisi Ece ieu potret ucing Ece cuma mani rajin ngempelkeun potret ucing lain nu Ece Nyai ieu teh nu budak Ece si Enut da teuing atuh Nyai nya karesepna teh ngumpulkeun gambar sasatuan malah karesepna mah ngumpulkeun gambar monyet leuh nya aneh atuh duka teuing Nyai da ditanya ku Ece teh lamun geus gede hayang jadi naon hayang jadi Hanoman cenah Ece hidu sing dikabul hatur nuhun Nyai mangga Nyai Gusti aing mah hati-hati si Uje dasar teh sabab Allah hiji geus tunyung tah lamun datang ku aing dikerewes cirikeun sia aing mah ka mana di si Uje teh nya lamun aya pokona mah aya naon Nyai poho ieu teh pugu sapu ka bawah atuh ari Nyai mangga atuh nya nuhun mangga Nyai si Uje nu kitu teh mah hah kunaon ari si Nyai kos nu lieur nya ampun ringlung kieu mah aya naon deui Nyai nyaan ayeuna mah nah
Gusti. Si Uje nu kitu teh mah. Lamun datang si Uje. Awas ya, dikerewas ku aing mah. Nah teu sieun mah teh. Ku aing geus sakitu gede enak ieu. Ampun. Gusti nu agung. Si Uje bisa salingkuh gitu. Kurang naon aing teh nya. Tah, datang si jurig teh. Tos di mana, Uje? Nah, makanya nanya geus di mana sagala. Biasa we atuh ngidar dagang peuyeum. Menang musibah ku boga aing teh uneng. Musibah naon? Heuh, tadi beurang. Aing teh keur leumpang we beri nanggung. Ari jalan keur leutik teh. Mudun deui, coba leueur. Di hareupeun aing aya aki-aki keur ngungkug leumpang. Aing teh sareuleuh labu. Tanggungan peuyeum ngagaleong. Jeblon ngababuk tongong aki-aki keur leumpang teh. Peuyeum bahe aki-aki tikusruk, tigebrus kalau susukan. Wah, sia, eta teh dorak ti aing tah ti pamajikan sia. Aing mah puguh bingung mikiran aki-aki nu tikusrukna uneng. Padahal teuing, nasa marutna aing dek pedih. Nasa marutna aing dek ngilu mikiran aki-aki nu tigebrus kana susukan. Heeh. Tapi aki-aki nu tikusrukna teh abah sia uneng. Naon? Eta teh bapak aing dalam kumpul mitoha deuh. Heeh, da teu nyaho atuh. Sugan teh lain abah. Ku aing ge dipunten-punten cenah nyingkir merean jalan. Kakang ngungkug we leumpang. Mah atuh geus nasib. Teu kunaon si abahna? Henteu ngan kapaehan ngungkul. Tapi da teu lila. Tadi oge hudang deui. Sia mah lain jelema, juri juga mah Uje. Ini sia minta hampura. Geus. Harita keneh ge aing teh acong-acongan minta dihampura. Kalau kan nonyok deuleu. Leheng mun nonyok ngungkul. Da abah sia mah murang mari. Peuyeum tina tanggungan dicolan, dialung-alungkeun ka susukan. Puas ya. Eta teh yeuh, wawalet ka jelema nu doraka ti pamajikan ti aing sia teh. Ari mana? Dorakanaan ari aing? Alah, montong pura-pura sia. Ari tadi sia di kota jalan-jalan jeung saha? Naon itu sih, Pak? Yeuh. Ceuk aing ge montong pura-pura, sia teh jalan-jalan di kota jeung awewe, awewena teh make baju hejo. Lain? Bulao? Teu. Ih, sia.